bah arek gawe di dieu ye rek mantuan mah. Oh, iya kudu di batuan. Lain di batuan mah. Hese ngomong jeung nu benge mah. Lain di batuan, tah ieu pangacikeun kaburu bangkar. Oh, atuh Tah kitu sok urang mah rek eta heula. nya Arek barang gawe nu sejen. nya aduh aing euy. Balik rek gawe teh. Iya keun. Iya aduh euy kudu migawe ieu cenah euy. Ieu teh cenah rek di batuan ka luhur, tah ieu kudu dibongkar cenah euy. Aduh aing mah kumaha diragaji we kitu nya. Heuh diragaji we lah. Cenah locot meureunnan ieu teh diragaji. Ya aing mah naonan ieu teh mode naon deui we mah. Teu salah gitu bawa ieu teh gelo euy eta teh si Obos teh. Mani kudu dibongkar geus menang hese-hese. Ayeuna kudu dibongkar cenah darek di batuan ieu teh euy. Ampun aing mah. Kumaha ieu teh euy. Kudu dibongkar kieu cenah. Ti dero ieu mah hese euy. Allahu Akbar. Aduh jeung hareurin euy. Iya euy rada aya hesean ge teh euy. Kunana naon? Cenah. Kayak aing mah kakaraeun nyeun imah aing mah euy kudu ngabongkar ieu cenah rek di batuan ah. Oh, nih da urang mah mantuan. Naon we nu dipitah. Rek dipigawe ku euing mah. Ngaranna ge mantuan. Kumaha perintah mantuan mah. Gitu. Ieu teh jeung lila euy ka naon cenah ieu teh. Asa hese-hese teuing. Ieu teh. Ieu naonnya euy ieu teh kusen teh. Lain teh lebareun kitu ieu euy kusen. Dibongkar kieu aduh. Kana batu lah kana paku bawa. Can beunang euy. Aing euy bakal menang rokok ieu mah euy. Menang rokok ieu mah euy. Kieu meureun barang gawe teh ieu. Nah, lah. Aing bakal kapake ieu mah euy. Geus menang hanca gitu nu gawe teh. Bakal kapake ieu mah nya alus. Astagfirullahaladzim, naon sia ieu adalah diteuk-teuk. Goblok. Aing teh lain nitah neuk-teuk ieu nitah ngabongkar, pangacikeun ieu bisi bangkar. Heeh. Da saku aing disiksakeun teh. Lain kalah mantuan, kalah ngaruksak teh ku aing. Naon mang ieu naon? Naon mang ieu? Aing kalah mantuan sia teh kalah ngaruksak. Mangacikeun ieu bisi bangkar sia kalah ngabongkar. Lain ngarenovasi aing teh ieu teh imah teh anyar anggeus ge encan. Oh, jadi diruksak. oh kudu disasak make sasak engke eta kaluhurna. Astagfirullahaladzim, kumaha ieu pamajikan. Ah, aing mah euy. Teh modalna teh lain leutik, jeung teh gawe non teh aing meuli. Sieun. Kunaon? Aduh, Ruksak. kasurupan ieu mah mang cik ngancing kopi mang. Wah, ya. Kasurupan eta mah euy. Ngomong jeung nu pange teu beunang di tuduhkeun.